panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Ini umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk baca Yesugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jago. Kebelah itu nama dicoba kurang lakon jakum teh 3 kali ulah napas. Lakon jakum lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ye. Tereh. Beneran Ki Hairun almarhum almaghfurlah. Ki Hairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, babah kula jadi kula ka Ki Hairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Hairun. Nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria. Cai sangarana. Ulah ditinggalkannya asal gitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggal ka eta Hairun eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deh cekeun teh insyaallah cager ini mungkin bener eta Abah Haji Hairun lakon jago kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu belah baca ieu geus keur carita ibadah bae carita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok diberi panjang umur tur bisa ibadah kan mantap. Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik ta subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ye, lain lalagaan ye, ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan? Tah. Jeung di maksudnya bahasa teh nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah. Ih, hayang naon bae hasil bahkan di dieuna. Kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban. Pohara eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil ge pokoknya ya Allah sakitu doang tah isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan Ki Muslim benda kerep Ki Kaukab Ki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir. Nista unggal pada sholat sakitu eta mah Ki Muslim Ki Kaukab terus Ki Zaini ka Abah doyong Ki Abah sok diwiridkeun beta ku Abah doyong Abah Agrat
eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan nu biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala tilu balik ta salat masyaallah aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal ceurik kan ka Abah ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae kunyana teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh salah cak Abah leuwih mangan tilu bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus cak Abah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nyana teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut dari ragrag da buhu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka lawan gara-garana ka Parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragam atuh sia mah geus ragak deui ti jebur bae kabeh maca tilok lawan tilok teh kan pohara eta dongengnya bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian anu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe ting 10 bali 10 ke hiji-hiji doa hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid geus eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ge cerita heula ieu mah ke kadeuleuh ku aing hayang apa henteu sia ngawiridna
Ayat terakhir dina surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al-ayat. Ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sekaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi ayat teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta. Kajen teh ditembak, enggeus kajen ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi, salam. Ya Allah ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik wari, saki informasi geus poharana. Dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya, tapi itu diberi hidayah mah hese nu mantak peperangan multinasional Baghdad genjlong negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah inget kan lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Teu paham orang tentang Baghdad Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge bae geus. Dagang jengkol bae geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang kumanehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teuing paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan. Nu deuk dibasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa.
lempang ku di Amerika ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae cek. Moal kaotakan busia. Ye, sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad. Ulah kitu Gus. Atuh kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah negara 1001 malam. Emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teman, negara kuno. Amerika negara anyar. Inggris negara anyar. Kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim. Hasilnya datang ke akuari. Ralang sadar hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula. Ti mimiti khalifah kahiji, khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah. Ya negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep, di satu sisi orang sieun kan. Aing neuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kemaziahanana. Sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mau bisa. Ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu gara-gara cara Saddam teh kitu. Tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta menyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah? Naon jang urang. Bingung kan Amerika. Urang kaditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan, tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Marufil Qurhi aya di Baghdad, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang orang Baghdad mah. Iya itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad? Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa ge. Orang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menceritakan Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namakeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namakeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan, can selesai sufi mah. Ketika geus selesai doktrin-doktrin
tamatkan ke Baghdad, tanyakeun coba ge ka jelema ngarti dua negara, Uzbekistan Baghdad, Uzbekistan Baghdad, dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup, titik. Henteu perang ge sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad kuari Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu, saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain, kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati, bawa mati. Dia tuh sabodo sia. Aing mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tundeuk sarua. Dia aing bangsa Indonesia. Sial, sia nu sial. Iya. Iya bentar ceritakan peperangan anak capek mengikuti orang. Wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi, ku ulama-ulama. Ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad bom, tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah karim. Eta ngadoa lagi kan Saddam gitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah? Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum? Kula lamun maca doa Saddam Hussein kos gitu sedih kadang-kadang. Naon sedihna? Henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh. Tugas saya selesai apa belum? Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Diabadikan bongkar kubulan Saddam, senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb, anu geus dibunuh Saddam teh naon kitu ngaranna setrum saya kapayahna Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah dicaritakeun setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya tek hai bikeun kubur gali setelah 1 tahun diabadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad kabeh henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad, hidayah bangsa kafir nu asup Islam kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam, tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha batur siap eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna deuk asup Islam Ahok teh eta kuari teh wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarakeun tuh tapi lamun kejadian nya asup Islam wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah kamari sandeg-degen henteu deui kuari radahan ente mancan nyaho kan kuari perkembangan Ahok ya tinggalin zaman sia mah tuh ya mengikuti corona Ahok ikuti ku sia ya hampir kuari teh deuk asup Islam ya perkembangan politik teh ulah leleluarna doang jerona keur kumaha ieu nagara teh sampai ke duit aya naon nih di jero teh kekacauan dan lain sebagainya eta mah urusan lah tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh menteri ieu dan di jero teh keur pasini pancen kieu emang ngosok ka ditu lelebang sia
Dakeun aing segala naon. Tah make jas teh tah aing eta. Di mana cenah ki eta kenikahkeun teh. Siapa teh jauh urusan ana. Teh jauh aing mah kedelu beungeut teh bae teu kaler kidul sebenarnya. Nah, geus aing resep ya ngajen nunggu kiri resep. Jeung nu barodo ki resep. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting selamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Ye, guys, informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit, bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman, tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia. Nah nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah, enggak, kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian, bapak mau baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat menang 1 jam mati. Di dunia sugi, di akhirat ke sorga senep urang eta kus. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naona. Ya Allah ya Rabbi. Wah, sudah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak dirinya di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Begitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalah. Ya Allah ya Rabbi. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang teh melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tetap urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi. Paman sorangan anu urusan Kangjeng. Deudeuheun nyaheun Kangjeng Nabi. Kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah. Lu penting emang iman ke Allah, iman ke kaula. Cek emang ya Allah. Memang bersorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah. Nah, ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah. Dilahirkan di Mekah, digedekan di Mekah, diutus di Mekah khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng, anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng. Turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah
urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilah aya naon cek Kangjeng kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami kadeudeung kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun natlubu kami meminta teh hiji bae kasalametan jaga di akhirat di dunia mah moal lila dulur urang anak urang incu urang geus nararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah cak Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz wahai orang Arab yakin nyata jelas yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia bari apal anjeun kelahiranana bari apal turunanana bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih manitum wahara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh manitum naon anu jadi kamasyakatan aranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz artina aziz teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umatna ngarasa berat teh masyaallah ngemantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan datang ka ngajembati jembatan Siratal Mustaqim tipolesan teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa azizun alaihi ma'anitu Masya Allah bahara luar biasa tayilang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga iyalah jelema-jelema nu carilaka manya teu ditulungan panggihan kula di mizan panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim kula dia azizun alaihi ma'anitum ngarasa berat ketika umat mangi ka berat teh
ulah aya anu teu salamat hiji-hiji acan. Ya Allah ya Rabb. Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum tur kasengsem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh rajen kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik-nak kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus da urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal karena diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng srem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh. Masyaallah imankeun ka Allah imankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah ngimankeun dari penyelamat iwal tikula cek Kangjeng Nabi nududukeun bahwa sang maha kholik adalah Allah nududukeun melalui kaula syariat nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh ulah hayang keluar tina hidayah harisun alaikum numantak diteruskeun ku hari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar-serem hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep ieu kiai anu bahaya nu kos anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum kasengsrem hayang menang pituduh ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu aduh bake jeung salah eta teh teu yahueun keur gahareupan neraka aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes dibawa ke tempat judi dibawa ke tempat zidah dibawa ke tempat mabuk naudzubillah min zalik itu dibawa ieu teh urang teh Masya Allah karim. Nah ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkan bunga urang harisun alaikum dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum dibawa ke tempat benar harisun alaikum ketika dibawa ke tempat maksiat nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi aslina bahkan seperti eta aslina. Masya Allah karim urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat dibawa ku malaikat ya Allah ya waful mujrimuna bisimahum bakal kanyahoan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sat bin nawasi wal aqdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna. Masya Allah karim eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam. Tapi jelema anu bagus mah arifu fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ke pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat ngan geus deuleuan jembal
Kiai loswat cenah cekeuna ieu. Demo sia ka aing. Nadrotan naim, Masya Allah. Sakedeung deui salat, terus baca Quran, wiridan. Kajahuan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu fi wujuhihim nadratan naim. Moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji. Sebab naon? Turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dekat ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur. Ji dekat ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha. Teu jauheun dekat ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teu jauheun tilok ngitungan tiang masjid. Nya nama. Aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10 berarti nu gaji 10. Teu ya. Tuh kan. Tak itu maksudnya kajahoan ku urang bakal jadi ahli sorga ahli neraka padahal kajahoan nyingrai di dunia keneh urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka Dija bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula mah henteu datang beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah geus sia tinggal nakolan bae ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi urang ngobrol jeung polisi deuk ngobrolkeun naon urang mah ngobrolkeun bintang jajan naon bintang urang mah hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mage ambal aya balok teu kapake tuh. Balok teu udah bisa bingung urang. Ya, urusan sakola teh jaho, urusan tahapan derajat-derajat teh jaho urang mah diajak ngobrol ge lah sapira nu kos kitu babari-mah babaringan teu hayang nyaho. Sebab naon sapira kos kitu. Jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana. Urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon aya. Kecuali Ki Fudoli lain deui itu mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago panjana ge sok ngomong sia jadi PR ge nang aing goblok sia berang peuting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh mah nya teu bisa urang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa. Ieu deuk nyaritakeun naon aya deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka. PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok. Mana nu benerna heulanana tuh. Teu bisa urang. Tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los geus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing sia ngaji sia doan jeung aing geus tuh bal bisa tetep sebab naon sebab eueuh nu dideuleu iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJU nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 dah geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia can sia ka ditu geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soalnya Ki Fudoli teh sok hayang bae nya teu kudu saing mah mulia lain jaksia agung lain jaksia sugih lain jaksia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres mah bayar hutang sia bae heulanan ka ditu ye ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah geus sia mah diuk kayuhan ngeunaheun tah. Gas, besok mah nun teu mayar di luar ngajina.
Saya jadi kiai baju orang tungtungna. Ieu mah aya nu pangnyeunkeun we, ieu bae lebat bebeja acan. Geus aya duit urang kabeh. Di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar. Ieu teh beakna kuari 16 miliar. Encan anggeus. Can anggeus munarana bakal munara Banten itu tuh. Encan bangsa 5 miliar deui. Aja nang di mana kieu deui teh. Sawa mikiran kain. Teu kudu mikiran. Allah sugih. Hei kiai atuh susah aing mah. Ieu mah lainna naon ieu. Nek caritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim. Kasangserem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat. Urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng? Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar. Mantep cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaron falyughayyir biyadi. Selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang. Wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara kipudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu. Lain dakwah teh pokoknya kitu usaha. Tuh, ieu nu bener. Sok juga singgung. Atau lainnya nabae sia ge sarua. Ulah atuh urang dibayar ngocoprak we terus. Bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah. Urang ka pasar kemis mawa salon. Saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini untuk minta bantuan. Jepan goblok atuh. Suka teh dek dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu. Ulah dakwah. Fal yughayyir biyadi. Wa malam sati pabilisani. Wa malam yasati papi qalbi. Lamun teu bisa make qalbu urang wa adaful iman pang handap-handapna iman. Sapeker dipermasalahkeun. Ribut gede. Tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun. Je, padi naon ieu fitnah gede ieu. Teu kudu dimasalahkeun tasawuf we atuh. Fal yughayyir biyadi. Wani nyana radio tatangga dibantingkeun, TV tatangga dibantingkeun. Kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae. Je, tadi mah rada gede teh mah. Tinu imah rada gedean ieu ya. Goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kieu ya. Masa gerberatan eta tah. Ndek dakwah bener dakwahna. Namun urang teu kuat fa biqalbi. Geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi. Nu di imam hepe. Siapa? Lain dakwah pikiran nu di imah. Betul kan? Nah iyalah dakwah nu mantep. Urang dijadikeun kiai, kuari dihormat ku jelema, dibule ku jelema, diagung-agung ku jelema, dibuya-buya di dunia ye, di akhirat teh salamet ka henteuna. Datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna. Kuari mah dikiaikeun, kuari dibuyakeun, kuari dimamakeun, tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh, sia dimama-mama. Ternyata eta munkarat sia itu ngomong-ngomong acan, bahkan hati sia resep sia. Nyaho siapa yang dikiriman awewe baheno. Aju sia teu dakwah. Tuh kan, urang mah ya Allah ya Rabb. Tatangga hajat nanggap orkes. Aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak sia. Goblok pan teh sia. Di dunia orang dibuya-buya. Sabaramu sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patu khadhu bin nawasi wal aqdam. Dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta. Ya, ada getek yang mau diberi kos gitu buat. Anas di akhirat ke neraka, di dunia teh kabeli.
karimun acan enggak tolak kemah pod namun leti kos gitu kan tolak guys pokoknya mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta gitu guys sepak habak bobalkeun kabeungetakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres tah urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae ditanggap teh ditangkap ngomong bae kayak moal ka beli bakal grogol kurang teh jalan-jalan teh eureun-eureun reman teh sungutna ye teh mah tugas urang tapi disesuaikeun ya nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim walanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin wallahu alamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kolon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupa sia lupa di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia namanya geus sepira aki-aki teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamurum maros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang tiup ku balik hati sampai rat lelempangan kali kakak aju Watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamuru marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh
kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja hah teh udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kere we can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana skos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup mun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu teh boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah nundek dicaritakeun ngarangtung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masya Allah di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui isi jalan lu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya
atawanya nanya Pak ieu teh kula teh dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu nu didagangkeun ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayo hayang nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun di ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia dinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah dia mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan Wadi bah, ya mah boga duit, ajo minta duit sore aja mentana. Mio seperti tah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ke mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia? Hah sabaraha kali? Padahal mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ya Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Menang kia sia ku aing pan dihirupan. Nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti Maha Uninga. Nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun ada tang ka mana? Ditanya.
zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain nanya rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia. Abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya na ke kabupaten ju naik dinya na ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui na mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang keronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere naik ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu naik ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu nya kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi tuh pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina wah jasa ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milunya dan digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya
Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urangnya ditanya, nyampaikan apa henteu? Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong mah datang ka songek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas'alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal lamun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil ghaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HS deui eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uning Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh aya naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia jaya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng si ieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia
ayut ya dah makun lah goibin waduh goib jago siapa mah dek nyarekan bae supaya kadenge kuban sojet tinggal babaturan-babaturannya waduh si itu dicarekan wah itu aja dicarekan aduh ini lompat ke mana ya ini lompat ke mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho oh lu goib bagus ya Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso lisohaikiha atawajang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama warada fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus cang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongkokkeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun
timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah melotot pegangan engkos kol dewe ge tinggal Nyi Hajina woi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lanang eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya Hajina teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh si ini bener ku sia digitu-gitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji ya tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah tukul deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nu ku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan di bawah teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula kek kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban hayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu blon batur bae dikesek-kesekkeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres tuh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena ya kan gas dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah tuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu gimana henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tuh kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha
begitu ditimbang ke nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikejakeun naon cak Jibril ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusida la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusida eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah long lagi nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula mas sana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot dia tambah baturan atas tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana arwah teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaan kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta atuh teh manggeus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan ceknya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok gajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusing ke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapada tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun can Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tam ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek gitu lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung
wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.